like and subscribe ya. Dokter R. Basah seluruh tubuh. Mandi madu. Basah diri ini, basah hati ini. Kasih dan sayangku menyinari hidupmu bagaikan mandi madu. Mandi madu. Pamali nyanyi di kamar mandi mah. Ya Allah ya, aing pohon saking seneng nah. Aku habis mandi Basyah. Aduh ya. Pohon mah ya. Mandi lain geranan, pugun gariung, bapak gersare. Ya gengges. Cerewet. Neng kan kuaring sebagai rapot, nges neka kelas tilung, kayak minta pembeli ke nyam-nyam ke bapak. Lah nyam-nyam jeng mak. Sia hayang naon gitu ijem, nggak syukur eta nyam-nyam eta makanan orang kota. Atuh nyam-nyam maloba ditendake. Atuh beda lah, nyam-nyam orang kota mah sega gede tales. Hayang gak susimi. Naon eta sosimi ijem, aing mah karak ngadenge seumur dumelah. Atuh makanan orang Jepang mama tegaul. Lah ulah sosimi urang mah supaya migi jadi. Nah ulah pajejet tina pejit. Cukup urang mah ngakan uduk tewating, geus mangseg eta makana pejit. Semester 2 mah belajar kudu nu rajin, ambil menang ranking. Ulah kos ke jajan. Masa Allah, ya anak sia lucu amat. Ada Uma. Atuh teu kira-kira si Armi mah mata anak kula dipelototkeun. Atuh jeung lucu. Hei pengantin ya. Saha panganten pangbarasa nu ngawinkeun? Eta tatangga, isukana geus mandi madu. Mandi oli urut meureunan. Oh, eta. Kamari salakina balik mau berenuk. Jeung eta mah balik ke Jakarta mah barenuk. Emang apa majikanna hileud oro. Kamari mah keur ngusruk teh digugulung ku kami. Aing geus datang mah. Mana salak, mana jeruk? Eueuh. Atuh aya meureun barenuk mah, mau lagi mau barenuk doang di Jakarta. Ari teteh hayang mah. Lain aing teu jadi teuing aing keluakan barenuk. Sanajan diupahan motor Harley Davidson ya toh hayang aing. Atuh biasa bet, tadi bibir ulah di jemping. Baju eta nek ka mana Ci Armi mah mau ember. Iya, nek ada deken cabe di kebon. Pan harga cabe-cabean keur mahal kuari mah. Basyah seluruh tubuh. Mandi madu. Manis semanis madu. Menyentuh kalbu. Babe budak eta nu mani baseuh. Amprekan budak alabatan ngabedah sawah. Siapa sih lah? Kortos kieu teu kenal ka aing. Kayak ada yang ngomong. Sabaraha ronde kitu Nor? 12 sampai ka final. Ulah ditanya keur sombong. Nek sabaraha elos, nek 12, 20, 24. Emang rek jadi wasitna? Aing teh kapan kada deukeun cabe.
manuk aing paeh di bayi Juliet. Karak mah kamari dikawinkeun, cak aing manuk ndogan, karak enak dihajatkeun ku aing nangap gambus. Malang sekali Juliet. Karak mah anggeus corona. Mau aing capek marabang, capek naon. Salah paeh. Kenaon Ceng? Yo pugu si Juliet aing paeh. Sa si Juliet. Yo manuk aing. Buset Juliet. Manuk beton kot diaranan Juliet. Romeona mana? Awah pogo. Aya tuh Remeona tuh. Anak bebek aing. Arisnya kunaon tilok gabung jeung kami. Hulap aing. Komo eta anu aranna Darling. Asal sia nyaonya si Darling teh ngefans eta kana sia ngefans ya bener. Ya ampun. Sia kalau dikecewakeun. Ari kitu macin, si Darling jeung sia be, sia jeung aing. Ngena beudeng sia aing bege ngudag-ngudag hiro teh benang-benang. Tangka 7 samudra 7 lautan, taka kuari, can benang-benang kene bae. Geus lah yuk urang nongkrong di hareup. Hanggeus si gereti heula. Enak neun ieu heula. Mocin, aing resep lagi ke si Iro. Amuleun baturan ditikung ku aing. Pit, si Aceng cenah balik ti Pandeglang. Terus urusan jeung aing naon? Is ya, sok pura-pura. Sia resep ka si Aceng cenah. Nyoti sasia. Endes ya resep ge. Resep. Resep sasia. Heutik. Aduh, es pipit ti kumana? Aing ngeusin dek lempang lage. Kamana sih Darling? Kita meuli sambelen kumaha aing. Betah. Acing kemana bae? Atuh aya bae. Ceng, cek si Darling ge, si Darling kangen. Aing mah biasa bae. Cek si Aceng ge bawakeun rokok. Bejakeun rokok naon? Iya, enggak apa-apa. Ulah berharap ka aing. Cek si Aceng ge belikeun rokok jeung kopina. Aceng benar. Bener, 100% bener. Udah kuari tah. Terserah. Sana kemana lu bae? Kemana eta manehna? Teu nyaho pun cerah kincir bae eta. Demi cinta, rokok, jeung kopi, jeung Aceng. Perjuangan mendapatkan Pangeran Aceng. Apapun akan kulakukan demi mendapatkan Aceng. Eta kenaon manehna? Nyaho aing ge, bolak-balik ke donggosokan panas. Mencurigakan. Intip yuk. Ini buat Aceng. Ini rokoknya, ini kopinya buat Aceng. Serius dia yang aing. Bageur amat. Iya dong. Pengorbanan. Hanggeus teu neun di dinya. Lain sakalian yang rotina. Oh, Aceng yang roti. Oh lah sekalian. Kayak kopina ya rokona kudu jeung roti. Siap. Demi cintaku padamu, Aceng, roti pun aku belikan. Buat lo. Ini adalah pengorbanan. Memberikan pengorbanan untuk lelaki tercinta. Ini buat Aceng tercinta. Tercinta.
Ini ikhlas lillahi ta'ala. Awas ya dia. Dengekeun darling, amun sia resep ka Aceh, banget sia permak heula. Permak jadi siapa? Ayo ting ting ke, ayo tongtrong ke. Ya ampun, terus gue harus cantik gitu. Siap. Mangkana darling, sia teh kuduna lu tutorial make up supaya geli. Pan aing cantik dong bunga merona. Bunga oh. Tutorial make up cantik ala Keke. Semua ini aku lakukan demi Aceh. Biar wajah cantik menggunakan spon balon. Biar aing teh cantik. Buset, eta si darling nanaonan. Hai. Ita saha? Darling. Gimana Aceh? Udah mirip boneka belum? Maaf ya darling, aku ilfil sama kamu. Apa? Hancur! Maafin aku. Kamu jahat! Para cewek-cewek jangan mau dimanfaatin sama cowok-cowok, jangan mau dijadi boneka. Tetangga disukain nang mandi madu.
Ulang. Action. Lah, orang Aduh, Mak. Kencang. Rolling. Marah. Action. Aduh, Mak. Gitu. Action. Karak makamari dikawinkeun Juliet. Action. Harusnya kunaon ku ari tilok ga ulip. Bah.